Assalamualaikum. Nepangkeun abdi Kang Odang. Abdi Kang Oding. Adi-adi, Kang Odang sareng Kang Oding dina ieu waktos bade ngarencangan adi-adi diajar bahasa Sunda. Materi anu baris dipedar danget ieu nyaeta ngeunaan paribasa. Adi-adi akang pasti kungsi ngabandungan aya jalma anu nyarita kieu. Dasar maneh mah jelema kandel kulit beungeut. Atawa ati-ati si eta mah jalmana panjang leungeun. Tah, dina kalimah tadi anu disebatkeun ku Kang Odang aya kecap kandel kulit beungeut jeung panjang leungeun. Kandel kulit beungeut jeung panjang leungeun teh nuduhkeun kecap paribasa. Ari paribasa teh omongan anu hartina lain harti sajalantrahna. Mun bahasa Indonesia mah paribasa teh pribahasa, yaitu ucapan yang artinya berbeda dengan arti yang sesungguhnya. Tah adik-adik, kecap kandel kulit beungeut teh lain hartina eta jalma teh kulit beungeutna kandel. Misalnya teh 5 cm gitunya sanes adik-adik. Tapi kandel kulit beungeut teh hartina teu boga kaera. Mun bahasa Indonesia nama bermuka tebal yang artinya tidak punya rasa malu. Kitu deui dina kecap panjang leungeun. Panjang leungeun teh lain hartina eta jalma teh leungeunna panjang. Tapi panjang leungeun di dieu diibaratkeun ka jalma anu sok suka cokot barang batur, atawa panjang tangan yang artinya suka mencuri. Tah adik-adik, ayeuna hayu urang tataan deui contoh paribasa anu sejena. Contoh nu kahiji, amis budi. Amis budi hartina hade pasemon atawa bermuka manis atau baik. Contoh kalimatna, resep si eta mah jelemana amis budi. Mun ngobrol teh salian sopan jeung lemes sok dibarung ku seuri. Dia itu orangnya menyenangkan, baik. Kalau ngobrol selain sopan dan halus suka dibarengi dengan senyuman. Contoh anu kadua nyaeta buntut kasiran. Buntut kasiran hartina jelema medit atau orang yang pelit. Tah adik-adik, sakitu heulanya contoh ngeunaan paribasa. Mun hidup penasaran, biasa naroskeun ka ibu ramah hidup di bumi atawa ka ibu bapak guru hidup di sekolah. Jadi kasimpulanana paribasa teh sifatna ngabandingkeun, ngupamakeun jeung mapandekeun. Pribahasa mempunyai sifat membandingkan, mengumpamakan, dan mengibaratkan. Paribasa teh omongan anu hartina lain harti sajalantrahna. Pribahasa adalah ucapan yang artinya berbeda dengan arti yang sesungguhnya. Adik-adik, sakitu heulanya di Kang Odang sareng Kang Oding. Mudah-mudahan aya mangpaatna.